Sujanang cik atuh meuni teu kaur ting ningali cai nya. Meuni aya ku unggal poe ieu budak da babaseuhanana teh. Abongnya aya balong di payunun saung. Alah batan entog sakedeung-sakedeung ancrup kana cai. Sakedeung-sakedeung ancrup kana cai. Ampun da. Abong geus jadi kabiasaanana. Alhamdulillah unggal poe guyang oge. Tara babari geringan buhantos kabiasaan jadi awakna teh tos kebal pangintennya. Ari waktuna gering mah nya meureunnan tos we eta mah bageanana. Bea karep ari ngolosina naek tina balong teh da. Hesekna meuni kabina-bina. Tos rapih, tos saget, kenging ngibakan. Kalah mamah abi hoyong emam. Tapi hoyong sareng emi cenah ge. Nya entos atuh. Ke heula mamahna kudu ngahurungkeun heula hawu. Upami hoyong masak mie mah kedah sabar ngantosan heula. Padahal neme teh ditawisan sangu mah. Aya rencang mah jeung orek. Tapi nada keukeuh hoyong sareng emi. Ih Sujanang hawuna malah dirojokan deui. Jadi we seuneuna pareum deui. Ah deuh. Puguhanan ge mani hararese teh ieu teh rek ngahurungkeun hawu teh. Geuningan teu lami saatos ngahurungkeun hawu teh. Cur we hujan. Menikat ageung. Untung we si Sujanang atos rengse ngoyokna. Mun encan teh mah alamat heubeul ngoyoknana teh. Komo-komo katambihan aya hujan. Ayeuna mah kantun sidurujang ngareunah haneut kieu. Sabari ngadangukeun rintik-rintik hujan teh geuninganan. Pokona mah ngadukung kanggo ngamih mah nya jang. Mamah mah bagean ngoloan we deuh. Da masak mihna oge kur hiji-hijina. Moal seep sadayana ku ujang ieu. Kop tah Sujanang kantun emam mihna. Tapi sateu acan emam mih ujang eut heula nya. Nya meh henteu garing geunggerongna.